Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mang Ewok barayanya. Ayeuna Mang Ewok nuju aya di naon teh? Di Saronge. Ayeuna nuju bade masak-masak cenah di Bumina Pak Budi. Hayu kurang cek. Jadi ayeuna urang cek nuju nararaon ieu barenya dilalebet. Nah, waktu nak urang cek. Assalamualaikum. Wai, mengerikan. Jadi barayanya ieu mah punten da ieu mah sanesta ini mah cuman hiburan ieu mah baraya. Sambil menunggu liwat barayanya jadi ngadu balak heula. Gitu. Baraya ka dieu geura. Apa lu kieu? Ngajajar gitu baraya. Nah. Dan ucing buluna yang aduh batuk. Tuh barayanya. Dah, ik sareng lauk. Nu ieu sabaraha kintal ieu baraya. Ieu lauk menang nguseup cenah si bapa ya. Ieu sakilona lagi aya hiji ya. Badag kieu. Baraya liwet na entos nagog tinggal ngantosan asal wah ujung eta ngaliwat mah Bu di luar aya 3 pot sengit kieu barayanya. Jadi ieu teh Mang Ewok mah teh kabagian main gaple barayanya mata kieu we medio. Nepokeun ibu-ibu nuju mararasak. Ibu-ibu ya di sana. Ai bagus. Ya hayang keneh di aku gadis baraya teh. Masyaallah. Nuju masak ce. Nuju masak cenah barayanya. Masak tengah bantuan ya mah. Tekah duduk manis ya. Oh, jadi anu digoreng nu teh baraya dikadinyakeun. Siap boy. Ieu mah jika bade ngadamel sengit-sengitna mah. Naon Bu, teh nasi liwet di mana ya Bu? Ima sengit-sengit nama juga naon nasi dibuli. Kabuli. Tuh barayanya. Ieu bumbuna. Naon baraya? Di Patrawalian cenah. Atuh giung meureun. Barayanya. Jadi ya nuju dihanap teh ece. Ieu nuju ngamarinasi lauk nila di bumbu kuningan. Katojos baraya. Aduh, mi ambulan. Diu koyongkonya. Aboa ayo. Eta ulah terima beres deh. Nyabak atuh.
barayanya ayeuna mah saur si ibu teh da berhubung terus kacara repeng sadayana lagi pada belah di dapur mah. Da aya ibu-ibu hungkul di luar. Anu hiji maning duduk manis enak kumaha ieu teh. Astagfirullahaladzim. Barayanya urang ieu urang main gapleh ayeuna. Nah, orang ngalala jalan main gapleh ayeuna naon. Saha aya nu jadi RT, RW, Kades na. Jadi kumaha ieu teh? Pak, saha Pak aya nu jadi ketua RT na? Iya, kasepuan jadi diwariskeun. Diwariskeun. Gara-gara tadi baraya aya balak genepan ning katinga. Eta mamalah jadi RT na. Jadi pae balak genepna na teh baraya. Nuhun. Jadi kasepuan. Sekedar hiburan barayanya ulah taman baraya tos kacium seungitna ya. Eksekusi yuk eksekusi. Kela tuh da malik lagi ieu di dieu. Orang eksekusi nyeberaya ayo kok barudak kok. Ayo euy nyambel cenah barayanya. Akrobat cenah atraksi akrobat jahe na di gerus mentah baraya nih. Pedlang. Madodet. Madodet cenah. Versi Spikri mah Madodet. Versi Pak Budi Madedot cenah. Nah, jadi ada nyambel barayanya. Nyambel jahe, Bumbu ikan bakar baraya, lauk belum. Nah, cobian kayak di bumi orang Madodet. pokokna mah tong hilap we Sherlock we nya. Iya, spesialis pengulekan. Ece. Ada si Ece. Jadi laukna nuju digoreng barayanya. Jadi ya teh nu kengeng mah namanya lauk, hayam nama masih ngalalencar barayanya. Jadi moal kagoreng ayeuna laukna. Laukna hayamna. Hah? Oh, narasin peuteung. Aya loba, hayu urang operasi heula. Tadi ya teh masih kurang amunisi cenah. Sherlock nu aya tangkal peuteung baraya di mana? Aslina rek taekan ya. Lain udah taekan bungkul. Oh, bener tangkal mah aya. An peuteuna can ayaan. Buluna atuh Ece. Nih, ka dieu Mi. Enggak mau. Cium. Si rasakan apa? Rambutan di mana? Wah, pelanggaran kebijakan. Wah. Itu gue naon video lagi. Betul ku sampul. Betul baca gue anjing. Mana apa-apaan. Tamahan lihat dulu. Ini tamahan. Ya, kurang di tamahan. Wah, baraya laukna teh. Menguning. Di mana? Barayanya. Tuh. Tos kengeng geuteung. Ieu. Mantap ngadadaknya barayanya tuh di barotot ieu geuteungna. Medok. Nonong. Pan atuh we anjing. Apa bedi ditu ya begitu lah. Beak bisi nomi atuh. Atuh tinggal ikut kamu penihana. Si bapak. Kopi alajeng nu ata-ata na sawat. Montong.
Ini aja kudu diicip, tong icip barayanya. Kurang icip barayanya. Cing, aing aja laukna langsung. Mantap baraya. Naon? Wah, naon ieu, Pak? Lauk naon? Keting tuh. Sakio deui. Keting. Ieu mah ikan baung inceuna, Pak. Naon dieu? Nila jeung belut. Ai, Tuh. nyahan baraya sagala aya. Belut eta. Aduh. Nyaan. Ieu sama. Ieu mah tinggal agendakeun deui. Lain masih fresh. Yuk baraya orang cana. Di mana ya teh? Mungkin di dia sih. Siap, amparkan. Di sini hau. Di pasar berapa pengkol ke? Pokoknya mah kieu. Buat kasengit baraya. Mantap. Eta orang hijaunya kumaha euy di jalan. Buat kasengit kieu. Eta hijau. Wah, parantap. Wah, ya buruk ki. Tiga pasang baju ki mentere. Ki bae jomblo mah belah dinya bae. Barisan para ieu. Ah. Jadi baraya cen anu palih dia mah anu teu acan nararikah baraya. Cie. Ah. Arek neangan di pengkolan orang mah. Dikarikin mah yang moto. Iya mah di foto wae. Mungkin kami pulanganana kudu kami eta. Eta peuteuy kuat ka di ieu baraya. Dikeukeuweuk. Aduh. Bongana mana ini aya we dina video teh liwat peuteui. Anjir. Aing beraan lompatan heula biar nerekel heula urang asli. Nerek. Moal ngasongkeun teh jeung subuh. Bisa jauh kana bulan itu. Naon eta teh Mi? Ayo baraya. Udah dijemput sama mamanya. Pan larinya mah tepatang. Cek. Anjir. Tadi bingung sebelum anaknya datang. Ya, Budi kan nggak bisa menghalangi. Balik dulu. Mantap. Lauk nila. Sambal kecap plus jahe. Peuteuna mana? Iya peuteuna. Dicoelkeun. Di kieu baraya di ual-ual cenah. Alhamdulillah baraya. Pas beres ngaliwat nanya. Sekian dulu keseruan hari ini di rumah Pak Budi ngaliwat barayanya. Aduh, wareg derap sareng kuit euy. Sareng lauk nila. Ayo gaskeun.